Seni budaya, pelajaran anu nyin urang apal karena budaya. Nah, seni budaya urang apal bahwa orang Banten jago debus, orang Garut jago nyieun dodol, orang Batak jago ngabacok, Sunda jago heureuy, orang katilu jago ngarusak hubungan batur. Aya teh tuh urang salilila hubungan anjing dirusak ke orang katilu nyeri hate aing ku eta tah. Kenapa aing terido tah orang katilu anjir aing pokona bung. Nyeri hate aing orang katilu bung. Nyeri hate aing orang katilu. Orang katilu nyeri hate aing dah. TIK, pelajaran anu kurang dipikasuka. TIK aya nu ngaranna komputer. Dina komputer aya dua, aya hardware jeung aya software. Hardware perangkat keras seperti keyboard jeung lainna. Software perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi anu aya dina jero eta komputer. Itu oge hate awewe. Perangkat lunak anu kudu dijaga entong dinyerikeun hatena. Oke bisa jadina nyeri hate. Leuheung mau nyeri hate, coba atuh hate. Fisika, pelajaran anu nyieun urang asik. Dina fisika, urang diajarkan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi, lamun hirup maneh loba tekanan, berarti hirup maneh loba gaya. Dia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta, nyusahkeun indung bapa. PKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Indonesia boga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia loba adat-adat istiadat. Contohnya adat Jawa nyaeta bisa membunuh tanpa menyentuh. Adat Sunda bisa maihan tanpa getihan. Adat orang nyaeta bisa mencintai tanpa dicintai. Mencintai tanpa dicintai kembali. Akidah. Dina pelajaran akidah, orang diajarkan bahwa jangan membalas perbuatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tapi maafkanlah orang yang telah menyakitimu. Tapi jangan lupakan apa yang telah ia perbuat. Tapi kecirian kumaneh orangna catat ngarana dina buku kayak geus maneh sukses baledogan ku duit. Sunda, pelajaran anu ku urang dipika cinta. Dina pelajaran Sunda, urang kudu bisa ngabedakeun ngomong antara kasaluhureun, kasapantareun, kahandakeun, kasalahan urang loba anu matak nyieun maneh tingkah. Fikih. Dina pelajaran fikih urang diajarkeun bahwa aya pelajaran anu ngabahas tentang pernikahan. Surat An-Nur ayat 20 genep dijelaskan bahwa wanita yang baik diperuntukkan untuk lelaki yang baik pula. Sebaliknya, tapi mana kudu percaya dulu aku edan, sekarang aku juara adan. Dulu aku maksiat, sekarang aku tobat. Dulu aku metal, sekarang aku ahli murotal. Dulu aku gibah, sekarang aku pengen berubah. Dulu aku salah, sekarang aku pengen jadi soleh. Dulu ketika aku melihat seorang akhwat ingin rasanya aku memberikan sepotong coklat. Ketika aku melihat seorang akhwat ingin rasanya aku memberikan seperangkat alat sholat.